Punten Pak. Sehat Kang? Kade Pak. Kade ngegel ieu mah. Pak. Beng. Aman ieu. Bumi Parura aman. Oh nyaman-aman saja. Ya. Bolehkeun lamun datang Parura, bolehkeun rokok tak? Nah itu Cikampek. Gore ah. Pak. Sim kuring teh selaku anak buah memang sengaja nyumpingan kapimpinan. Iya ya sababaraha hal anu maris ditepikeun ka Parura. Kahiji atas dasar laporan rehna wilayah Parakan alhamdulillah aman. Tuh aya kejadian naon-naon. Kaduana sim kuring teh tadi teh jeung upas teh kadatangan ku si Datar. Oh Datar. Oh kira teh kedatangan Pak. Jadi si Datar teh perlu kieu. Oh sok. Nitipkeun eta surat. Cenah mah ti Pak Bebe. Oh jadi suratnya di Pak BB. Ti Pak Bebe eta surat teh ditepikeun ku si Datar teh. Kasim kuring ke Pak Wakil. Aing ngaranna si Datar mah da jelema jagoan oge buta huruf. Padu nyolonong we. Dibaca ku kuring teh. Yen eusina eta surat teh Pak Bebe teh minta duit 20 perak. Nya. Jeung alasanana eta duit teh kahiji meureunana. Jeung meuli pakaian anak buahna. Kaduana mah resikona. Tak sabarang tepi ka kuring langsung upas teh ngomong. Ai cek upas ieu mah urusan kuring. Upas. Urusan Pak Bebe mah tak surat tadi Pak Upas direkkeun. Jadi eusina mah minta duit 20 perak Parura. Ayeuna kene gitu. Ah goblok eta mah. Ya maaf kartu heula ya Pak. Sok. Dengan hormat ka Pak Lurah Nasep. Tadi caritakeun ku Pak Wakil pakan ieu si surat teh minta duit 20 perak. Jeung nyalinan ieu barudak. Ieu suratna. Tanda tangan BB. Kumaha pendapat ka ieu? Nyaeta mah terserah Parura. Guru nama da sebabna oleh Pak Bebe mah apa sorangan panjur wilayah Cikampek lain wilayah Parakan wae luang lingkupna luas. Nu penting mah urang mah aman we kitu we. Nu penting mah urang mah Coba pas kumaha pas. Jadi urusan upas. ayeuna mah ku Parura berekeun duit. Oh, emang lagi benar. Ya hatu oke aya. Tadi ya we. Aya geremat merek. Meureun mere duit ke beur ka Pak Wakil. Oh nya Oh, langsung ka Pak Bebe. Yo. Emang geus melalui surat. Gitu. Nya gajang carita teh ka dieu suratna mah eta mah rek disoekeun rek dibeuleut teu ada masalah. Nu penting mah tapi ka Parura ngan kuring mah meureunna narima duit teh kitu. Ieu surat meureun dirawatan ku Pak Lurah. Pak Lurah ngeluarkeun duit. Kakek dicokot heula ya duitna. Sok. 20 perak geus baheula mah kudu. Nya baheula mah ku taun mana meureunna. Kakek dicokot heula meureun aya simpenan Pak Lurah. Nya. Tungguan heula pas Wakil. Ya. Nah gitu pas. Nu penting mah saya mah aman. Eta mah upas, ujung dulur upas, bodoh teuing rek kumaha-kumana. Nu penting mah nitipkeun saya mah masyarakat aman, Parura meureunna aman. Nya. Eta mah model upas. Ngaranna mitoha mamang. Meureun upas teh meureun dulur kolot. Pak Bebe teh meureun kumaha-kumaha meureun sarojeng anak tapi anak. Iya. Duit nu 20 perak gak meureun baheula mah loba duit 20 perak teh. Lamun dibelikeun maka para emang lewat tina tona. Nya. Ieu duit teh kieu. Iya. Di wadahan ku kuring kan tas.
Alhamdulillah nuhun ya katarima ya para ya. Kayak orang kaji ngolah ieu. Heeh. Kayak rapi. Nah ieu katarima Pas bawa eta duit ku pas. urusan kuring. Usaha wakil kesyukur. Eta duit nang di Palura. Waktu dicekal. Mendingan kena upas dicekalna. Maksudnya? Upas dia lamun si ieu nanya bedakan ku upas we. Apa sih datang nitip lagi ke kuring? Oh bedakan ka kuring. Oh iya duit arek di kupas. Upas. Berarti lamun si datar ke nanyakeun duit geus katarima ku kuring tapi bener kupas. Tapi upas dulu tanggung jawab tapi tak. Ya bener kok. Ya aku kudu bertanggung jawab. Ya. Lamun gitu mah. Heeh. Tah ieu bapak mah jeung DP besi gapana mah bujang. Lo bapak gawean ya. Parurang meureun besi aya keperluan. Keur kuring arek ngobrolna jual teu kupas. Sok amankeun di mana? Wakilnya. Nya sangu mah gorengkeun we kitu. Dindongkan tah. Ya pas. Saya teh kaiji percaya teu percaya sama baturan teh. Sabab cek papata musuh yang paling besar adalah yang paling jahat adalah orang yang paling dekat adalah. Ai teu dipercaya upas depan babaturan sabelum segala. Ai dipercaya kuring nyaho watakna. Upas mah lamun dititipan sagala rupa oge sok taraweces. Tungtung nama pan geus ribut, geus naon? Saya we pan anu ribut mah. Waalaikumsalam. Aya saya mah pas. Saya. Ye. Datang geuning. Datang. Aing mun caranya apa macan beureum-beureum macan. Tuh, cek aing ge naon? Datang gitu. Iya datang. Cicing, belum makan ngomong. Urusan saya. Dan maksudnya datang nyusul ka dieu maksudna kumaha? Apa nyusul tepus eta surat teh? Geus diberekeun ka lurah. Enggeus. Eta geus dibaca. Enggeus. Aya duitna kumaha? Ya. Kuduna mah datar teh teu kudu nyusul ke kuring dianteurkeun. Ngadaina mah datar nyusul ku kuring arek dipejakeun anu saujratna. Da kuring sanajan dibudi bau ge percuma. Moal bisa. Tar kahayang PBB dilaksanakeun ku kuring. Anu sakumaha amanat di jero surat teh si orek teh meta duit 20 perak. Tah disampaikeun ka parurang ku kuring teh. Alhamdulillah ku parurang teh dikabulkeun. Jadi duitnya geus aya. Jadi cair. Aya duit teh. Cair. Nah ini paur lamun teu menang duit aing mah PBB ye. Heeh. Cair langsung kalengan wakil. Nah, ka dieu lah haitana aing buru-buru deh. Dan duit. Tah, keula ieu. Ngan direbut upas. Majan manekeun urusan PBB mah tanggung jawab upas da kitu nage. Ka sarojeun ka anak, tah duit teh aya di upas. Tah mumpung aya upasna. Aya bejakeun ka si Bebe usia duit aya di aing. Ngan ku aing moal diberekeun ka si Bebe. Terus ku aing arek dibangunkeun sasak jalumpang, gorong-gorong sasak jalumpang. Adi bangunkeun. Jadi aing kumaha ya duit? Oh, nyata mah urusan siar kumaha teh. Apaan aing nu minta duitna ge? Aing utusan PBB. Ti lurah ka wakil, ti wakil ka sia. Ieu rek nyapelekeun ka aing kumaha ya urusan. Oh, nanya pokona mah moal mere we. Pas. Bos betul apa wae. Watak PBB. Nyaho. Kayak pegat mau ngurang. Aja pegatnya pegat. Berekeun. Kok ulah mendingan bangunkeun wae.
maaf lah iya orang jalur kedela dina masalah carita Pak maaf mek orang jujur tidak catur nak kela Pak kela cicing Pak Bebe mah damuannya ujungnya iya carita sabab iya beres nalalakot ku carita nya Pak Bebe bener teu rumasan teu masalah kedua surat kepadatan rumasan teu di padatan dipasangkeun ka kuring da bubuhanana ai padatan mah sarajan anak buah kahiji ge da buta huruf teu bisa baca apa bener eta Pak Bebe minta duit 20 perak bener ku kuring langsung disampaikan ke parurah jadi duit teh cair dibere ku kuring langsung direwot ku pas majar maneh ke ieu makil urusan kuring jeung Pak Bebe tak ayeuna mah aya duit teh diupas Pak lo beberat duit ya mundur Pak kan urusan lain cicing Pak siaran jadi pahlawan keberangan kunaon aing anu minta duitna Pak Bebe nu minta duitna ka lurah ku sia ditahan sia jadi pahlawan masyarakat dibelah ku aing Pak mendingan kene masyarakat aing lamun geus ngalunggas bedog lain perkarana lamun geus ngalunggas bedog aing tadi perang carita nya perang carita dilawan ku carita tapi lamun geus perkara urusan bedog otomatis wakil ge bakal turun tangan bereskeun heula urusanana bereskeun heula urusanana wakil ge moal antep sabab masyarakat aing keur butuh eta gorong-gorong wae ari dibangunkan ka gorong-gorong aing nyaho sia terek ngabangun supaya rakyat sia nyawa teh sataun 2 kali kunaon lain sia tu minta karura ulang andelkeun aing sok sia pas iya geus harga diri upas ya leungit ieu emang kolekam ieu lain kolekam upas berarti oke bener lautan bener sia di mata masyarakat sia sebagai pejuang tapi itu bener sia dirapun Pak Bebe aing bawa kena Pak Bebe san di jengkalan ku aing dada sia pas ditarajian kan uruskan tenang Pak uruskan bener-bener tenang akan ini akan mau lihatkan deh cek aja sia mah kayak di bawang entah kayak di lamut di bang modalan sama tekudu ku iya purek kue kuai ya Pak Datar hayang mah pada tarte insya geus ulah gogoromolan wae nya belaan masyarakat tuh sawah anu melawetan tepikeun kapal baka garung ayeuna maksud upas bener jadi supaya hayang sumur makmur kemahripan Rojinawi teu kakurangan sanang panah aya upas pangna ngabelaan hayang meuli gorong-gorong jangan saluran cai anu ka susukan jalupa anu ka ditu na kablok kocok ka mana anu ka ditu na kablok kocok nya teh supaya caian pasawahan anu blok kocok nya lamun caian mah meureun patanina sugi bukti meureun pada tali kabagian upetina kuai tadi disebutkan kil harus ya di mata masyarakat sih sebagai pejuang masyarakat tapi goreng di rombongan aing oh daripada insaf nih dicacak kuai itu misi aku aing aing kena kelumpat heula nya aing sia sih oh iya
kalau meredada. Anak gua si bebek kade. Oh, si ayah di kolom aku ayu. Serek jadu 1 ampar. Coba aing lamun geus budak pabebe lamun geus dikaluarkeun ti sarang tanah lamun can minum canang geus tong makeun betul cek metak langkah. oh wah bener sia kain kakara kain nang dipagawe model kieu cek aing sugan teh goreng rupana doang sia halus jadi pembela rakyat. Kakara kain jadi anak buah nasi bebe di jagung. Itu kue ini. Si anak makeup vlog. Nah, ngamu mah perang di titik itu ah. Aing ngajan jago guys di titik gua aing ah. Kumahakeun sok sia kain gitu panjang bro ngelawan goblok apa sia kain apa aing udah nyerang ka sia oh nyai mah hayu aing mah kain hayu ka sia hayu siang ada pong aing minum ada pong kieu. Larang aing sawah. Kalau mah kabeh sieun ku aing. Bogane putra puno sidana. Jangan bergerak. Halo. Untuk catur pungkas hiburan Wilujeng Kuliah Suku. Selamat tuh nonton, selamat tuh ditonton. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.